Paku Den Udawa dikubur di mana? Di Astana Jang Toleng. Ya heueuh winginya ho nya di Balong tempatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra dongeng parantos kumpul ngariung. Mugi-mugi sadayana dina kaayaan sehat walafiat. Urang neraskeun hanca dongeng dina cariyos Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-42. Cariyos anu katunda harita teh Ki Gorda miang deui pikeun ewak Ahmad anu geus bisa kabur ti panjara. Kumaha terasna? Mangga nyangakeun dongengna. Urang ngalikan deui ka Ahmad jeung si Toleng. Harita teh sabada salat subuh henteu terus indit kanu jauh. Kalah ngahaja asup ka pilemburan. Lelempangan tenang naker bari alak ilik nitenan kaayaan di dinya. Ahmad mimiti bray-brayan pikiranana. Ingat basa manehna keur leutik keneh. Kang, kuring mah asa wawuh ka tempat ieu teh. Tah, kadieu kungsi ulin jeung anak Pak RT. Tuh danya, tangkal sawana aya keneh, Kang. Nu bener sia, Ahmad. Bener, Kang. Pasti ieu teh lembur Banjar Turi. Tah, lamun kitu mah babari atuh. Pan maneh teh keur neangan indung lin. Urang tanyakeun ka urang dieu. Cik, inget-inget. Saha anu wawuh? Ceuk si Toleng. Manehna asa manggih jalan pikeun maluruh indung Ahmad. Anu sok minang tepung jeung bapa teh Pak Kubu. Kubu naon ngaranna? Uing mah sok inget kana pangalaman bareto euy. Basa keur di Pasir Ucing. Deuh, aya waas, aya pusing euy. Nah kitu kan. Heueuh, atuh da araneh di Pasir Ucing mah, Ahmad. Kungsi gelo salalemur euy. Harita mah matak jengkel. Gelo jeung kubu-kubuna atuh. Uing oge meh-mehan ka bawah gelo. Hadena teu kungsi. Aye, pertanyaan uing can dijawab sia. Da akang nakalah ngomong ka mana wae. Kubu anu wawuh jeung bapa kuring teh katelahna kubu sabana. Inget keneh imahna? Da moal hese neangan imah kubu mah. Nanyakeun ka budak leutik oge, pasti nyahoeun, Kang. Bener. Hayu urang teangan atuh. Duanana lalempang deui bari teu weleh rarat-reret nitenan kaayaan di eta lembur. Ahmad beuki yakin yen manehna geus nincak lembur Banjar Turi, lemur manehna. Kaayaan beuki beurang hayam raung kongkorongok, manuk recet di sarada, malah mah jelema geus loba anu indit, anu kacai, anu ka kebon jeung anu rek nyadap. Kirawanci meletek srangenge, gok tepung jeung hiji jalma diharudum sarung keneh tas dicai meureun. Ku Ahmad dipegat, reg eta jalma teh eureun. Aya naon Ujang? Ceuk eta jelema bari melong ka Ahmad. Punten Mang, abdi bade tumaros. Dupi bumina Pak Kuwu, palih mana? Pak Kuwu sabana. Muhun, Kuwu sabana. Sabana atawa duabana, Mang? His, ulah ngahina Jang. Kuwu sabana mah kuwu kahot. Can aya gantina nepi ka ayeuna. Sabab kapake ku urang dieu. Saha Ujang teh atuh? Lenger teuing. Kumawani ngageuh-geuhkeun ka kuwu di dieu. Eta jelema melong ka si Toleng. Nah make lenger sagala. Jamak sakitu mah atuh. Gawat codohkeun. Di mana imahna? Uing hayang tepung yo. Ari ngadenge kuwu teh sok inget ka kuwu handaka euy.
Jelema anu ditanya ku Ahmad teh ngureleng aneh meureun aya jelema jiga si Toleng ngomongna beda jeung batur. Wanian aya kasieun. Pok nanya deui bangun penasaran. Saha ujang teh atuh? Nah kalah nanya ngaran uing. Gawat jawab. Tuduhkeun imah kuwu. Nah di mana? Di luhur atawa di handap? Gampang. Imah kuwu sabana mah da moal ka mana-mana. Henteu ku emang dituduhkeun. Tapi moal dituduhkeun lamun ujang teu ngabejakeun heula ngaran. Aduh, apik ieu mah euy. Nyaheug atuh. Uing oge embung disebut teu sopan mah. Ngaran uing Toleng. Toleng? Heueuh, Toleng. Nah hayang naon atuh? Jiga nu heran. Goreng teuing ngaran teh. Goleng meureun. Goleng mah wadah pinang deuleu. Eta atuh da asa goreng ngaran teh make jeung toleng sagala. Nah henteu teleng wae sakalian. Ngahina atuh kitu mah. Teu asup banyol eta mah ki. Aki deui. Kami mah teu boga incu. Si Toleng jadi jengkel. Ragamang kep bujal si Mamang dijewol, atuh mani ngagoak si Mamang teh. Aduh, ieu teh kumaha? Aduh, alah ieu getek uyang. Tuduhkeun imah kuwu sia. Lamun henteu dibalangkeun ka langit ku aing sia. Aduh. Lesotkeun heula atuh jang. Lesotkeun. Bejakeun heula bisi bohong. Moal bohong. Hayu urang jajabkeun kumang. Hehe. Tah kitu atuh. Geus kitu mah bujal si Mamang dilesotkeun. Manehna nepi ka ngahegak reuaseun. Tuluy ngaleos init dituturkeun ku si Toleng jeung Ahmad. Di jalanna teu lila geus nepi deui ka nu dijugjuk da memang pernahna teu pati jauh. Reg eureun di buruan hiji imah anu gede jeung raresik. Tah ieu bumina pakuwu sabana teh jiga namah aya keneh di bumi ngan mun geus beurang sok ka sawah. Jung ka ditu uluk salam ku sorangan. Mang mah rek nempo cai ka sawah. Hatur nuhun Mang. Tong wakan nuhun. Bisi kuwuna eueuh. Mang, ulah kapalangnya belanya tepungan sakalian ki kuwu teh. Bejakeun aya semah kitu. Jig buru bisi dibekok uing. Eta lalaki teh colohok deui. Beuki heran ku omongan si Toleng. Anu eueuh kasieun sarta ngomongna sakahayang manehna. Ngan aneh rek ngabantah teh asa sieun sabab si Toleng aya simaan. Jig Mang, da bageur. Nyaheug atuh lah ngagawekeun pisan semah teh. Ulah gageleneng Mang. Moal meunang ganjaran teu ikhlas mah. Hanas capek buruhan moal meunang. Mending sing ikhlas ngarah jadi amal soleh. Teu jadi amal salah. Eta lalaki lempang deui ngadeuketan ka imah kuwu sabana. Barang geus nepi ka hareupeun lawang, tuluy kaketrok bari gera-gero ka kuwu sabana. Torojol aya nu bijil kaparengan kuwu sabana pisan anu kaluar teh. Buukna geus bodas kabeh ayeuna mah, tapi awakna mah tetep weweg cangker. Aya naon Mang Bahri? Rek ngajak ka Cilawang teh sanes pakuwu. Ka Cilawang mah enjing deui we. Da ayeuna mah kuring raripuh loba gawe. Boga anu ngaramet. Ieu aya semah aneh. Geura dangukeun. Ngomongna kawas bodor. Mang Bahri nunjuk ka si Toleng anu nangtung tukangeunana. Nah saha? Rek ka kuring.
Sumuhun bade ka pakuwu. Sok atuh, kajero jang. Hehehe. Mangga pakuwu. Duh, bunga uing teh yo. Kubu teh aya di imah. Kumaha damang pakuwu. Hehehe. Uing mah sok inget ka kuwu handaka euy. Tapi di dieu mah teu kungsi gelo salalemurnya. Kubu sabana colohok sabab omongan Mang Bahri teh memang bener. Semah anu ieu mah mahiwal beda jeung batur. Tapi nyeh seuri terus muru kana kursi gek diuk ti heula. Si Toleng jeung Ahmad arunggah geus di jero sasalaman heula ka pakuwu. Mangga carali. Nuhun pakuwu. Aduh, bunga uing teh yeuh. Teu sangka poe ieu rek tepung jeung kuwu. Hampura uing teh pakuwu. Ngaganggu ieu. Wayahna we nya. Da biasana jadi menak mah sok ieu. Sok loba semah jeung loba tamu. Ceuk si Toleng ujug-ujug nyorocos we manehna mah teu mere kasempetan ka pribumi. Ari Ahmad ukur ngahuleng. Ke, saha atuh ujang teh? Jeung deui naha mani diborong ari nyarios teh. Semah ongko, tamu ongko. Kumaha ieu teh? Ih, da beda semah jeung tamu mah atuh. Ari semah mah sok ngahesekeun nu boga imah. Ari tamu mah ditata kudu dijamu. Ari uing mah kaasup semah meureun. Hehehe. Sabab bakal ngahesekeun kanu boga imah. Oh, gitu. Terus kumaha? Tapi ulah bingung pakuwu. Uing mah lain menak. Balik teh moal hayang diongkosan. Hehehe. Asal dibere keur jajan we jeung eta. Cikopi. Hehehe. Kang, isin Ahmad ngaharewos bari noya. Keun bae, da biasana ka kuwu mah. Hehehe. Hehehe. Ke, aduh. Nya, dieu mah semah ye. Ke heula ulah waka seueur saur. Kula teh heran ye. Naha saha ujang teh anu sabenerna? Rek naon deui isuk-isuk keneh geus nyemah ka kaula. Ari pakuwu. Puguh uing teh geus ti kamari hayang tepung jeung kuwu. Tapi karek laksana ayeuna yo. Puguh aya perlu uing teh. Aya tanyakeun ka kuwu. Sabab nanyakeun kanu sejen mah moal nyahoeun. Tapi kade kuwu ulah pundung, ulah bosen ngajawab pertanyaan uing. Sabab uing bakal tatanya, loba nanya. Sabab mun teu nanya moal ditanya. Tah, kitu. Hehehe. Punten nya pakuwu. Kuwu sabana gagaro kana tarang ti korona elok-elokan. Red kaburuan Mang Bahri geus ngaleos ini teung ka mana. Rek diajak ngariung tadi nama. Tapi teu loba pikir gancang nanya deui. Saha ngaran ujang? Ngaran uing Toleng. Wah, geus kasohor pakuwu. Pokona mah kolot, budak, awewe, lalaki, parawan, nini-nini, aki-aki, harapaleun ka uing mah. Sakali deui nya ngaran uing Toleng. Oh, jang tol. Toleng, lain tol. Pakuwu mah. Da ujang mah teu bener ngomongna. Geus lah ngarti sakitu oge. Ari ieu saha saurang deui? Naha sarua jang Toleng? Ku sabana nunjuk ka Ahmad anu karacam keureuceum milu era ku kalakuan si Toleng.
model Pakuwu mah nyamuanya dua jelema ngaranna sarua. Da sok aya anu sarua jang. Ngaran uing mah ngan hiji, moal aya anu sarua saalam dunya. Ieu mah lain toleng, ngaranna teh Jang Ahmad. Gebeg ku sabana ngarenjag ngadenge ngaran Ahmad teh bet ujug-ujug inget karena kejadian 10 tahun anu katukang. Breh kagambarkeun deui basakur asruk-asrukan di kebon euri neangan Ahmad jeung Esti anu leungit. Nah kalah ngahuleng Pakuwu. Ieu teh Jang Ahmad. Sumuhun heueuh. Leres Pakuwu, wasta abdi pun Ahmad. Tapi asa-asa Mang teh Jang. Ieu teh Ahmad anu mana? Da Ahmad mah seueur anu sami jajang. Teu kawas toleng mahiwal ngan sorangan. Dupi ujang putra saha ku sabana geus teu sabar hayang geura nyaho kana bapana Ahmad. Tapi Ahmad can kaburu nemalan kapiheulaan ku si toleng. Nah ari kawing teu nanya anak saha? Sirik atuh hoy. Ah, jelema aneh kitu mah can puguh boga bapa. Keun bae teu nyaho oge. Ieu we ieu, bapana Jang Ahmad hayang terang teh. Bapana lalaki, hinungna awewe. Ah, cicing. Ieu nanya ka Jang Ahmad. Apan Jang Ahmad teh di bawah ku uing. Nya kudu ka uing nanya na oge atuh. Heug atuh. Sahara mah ieu budak teh bari nunjuk ka Ahmad. Pakuwu, ieu teh ngaranna Ahmad. Bapana geus lila teu tepung. Kitu deui indungna. Malah pangna datang ka dieu oge rek nanyakeun ka Pakuwu, ari ieu lembur naon? Ari kuwu sabana teu nemalan kalah melong ka Ahmad anu dipelong surti terus ungeug bari seuri. Lembur Banjar Turi Jang. Kuwuna saha? Pan emang kuwu sabana teh anu katelah. Alhamdulillah. Akur nyaman. Leres akur Kang. Kieu kuwu uing teh pangna jauh di jugjug anggang di teang. Pangna ngahaja datang ngadohos ka kersa ki kuwu aya taroskeun kahiji ngeunaan imah gede anu aya di dinya teh eta. Kaduana rek nanyakeun ari turunan Pak Udawa kamarana. Turunan Den Udawa? Nya, sumuhun. Kamana? Jang toleng dulurna. Heueuh, uing dulurna. Atuh, Jang. Geus moal salah deui. Ieu teh Jang Ahmad putrana Den Udawa nya. Aduh, bage atuing Aden. Teu jauh tina sangkaan. Di barang gok oge hate emang mah geus sumeblak bae. Ya Allah, Gusti, nuhun. Geuning Aden jumeneng kene. Ku sabana maningarontok ka Ahmad terus dirangkul. Atuh si toleng colohok manehna teu ngomong deui. Melong we ka ku sabana anu bangun sono ka Ahmad. Leres Pakuwu, abdi teh nuju maluruh pun biang sareng pun bapa nu mawi ngahaja dongkap ka dieu. Margi Pakuwu mah tangtos uninga ceuk Ahmad dari anaker. Geku sabana teh diuk deui paromana marah mai. Tapi cipanon ngemeng kagagas nenyo Ahmad teh inget kana nasib Udawa sakulawarga. Di mana pun biang sareng pun bapa teh Pakuwu. Hehehe. Heueuh tah. Ngan sakitu maksud teh Pakuwu. Kuwu sabana bungah anu taya papadana dumeh Ahmad hirup keneh. Malah geus rumaja tur sehat deui. Tapi sedih deui lantaran indungna geus eueuh di dinya.
Mugi singkiat Aden. Kieu saleresna tuang ibu teh tos lami teu aya di dieu. Angkat duka ka mana margi nalika ngantunkeun ieu lembur anjeunna teu kersa nyebatkeun tujuan. Dupi anu janten margina ngahaja dirusiahkeun bilih kasusul kuno jahat kitu saurna. Dupi pun bapa kumaha pakubu atuh salajengna tuang rama mugi singkiat Aden margi mungguhing manusia anu hirup di alam dunia teu leupas tina pangersa nu maha kawasa. Rupina tuang rama teh tos dugi kana titis tulisna, tos dugi kana mangsana. Saleresna dinten eta keneh oge nalika aya riributan tea tuang rama teh ngantunkeun tah kitu Aden. Gebeg Ahmad ngarenja greuwas beungeutna ngadadak sepa. Si Toleng oge geus ngadenge kitu mah teu wanieun heureuy. Katara ngariuk sedih. Milu sedih ka Ahmad anu sono ka indung bapana ari ayeuna ngadenge beja kitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gereunteus hate si Toleng bari tungkul. Ari Ahmad ngajelengut teu ngomong teu nanaon. Kawas anu can percaya kana katerangan ti kubu sabana. Gancang si Toleng ngomong deui. Pakowo, naha nyaan eta beja teh? Ari Jang Toleng. Piraku mang bohong. Leres Jang, kitu pisan kajadianana teh. Teu nyana. Geuning nepi ka kitu nasib pun bapa teh. Nanging naha pupus kumaha pakuwu. Naon anu janten marga lantaranana. Ceuk Ahmad rada teger deui ayeuna mah. Lalakonna panjang Aden. Terangkeun sadayana ka abdi pakuwu. Mangga Aden, mangga. Teu asa-asa. Barabat kubu sabana teh nyaritakeun kajadian anu tumiba ka kulawarga Udawa dibejakeun kabeh eueuh anu kaliwat. Tah kitu Aden kubu sabana mungkas caritanana. Anak kitu mah pun bapa teh maot ditandasa meureunnya. Leres Aden, malih mah ti harita teh bumi Aden janten tiiseun. Tara aya anu wantun ngulampreng. Ari margi sering aya kajadian. Bujeng-bujeng lebet nembe ngarampak pagerna oge. Sok gering. Malah aya anu meh-mehan tiwas. Numawi ayeuna mah jalan kapayuneun bumi Aden teh tara aya anu nganggo gamlung we barala. Ke, uing rek nyelapkeun pertanyaan. Ari aki tunggu, kamana ayeuna? Lumawi, anjeunna mah aneh Jang Toleng. Sumpingna tara kanyahoan. Angkatna oge sakapalai anjeunna we tara tiasa diwagel. Tos lami teu aya ka dieu. Duka di mana ayana? Aya nu aneh ye. Boa-boa anu ngaharewos ka uing oge aki tunggu nya. Wah, bakal rame ieu lalakon teh Jang. Kumaha ari geus kieu ieu? Lain antepeun atuh. Jigana anu nyulik Ujang oge eta-eta keneh jelemana teh. Leres Kang, nanging kumaha atuhnya? Geuning musuh teh gagah sakti jabaloba baladna deui. Hehehe. Maneh sieun Ujang? Lain sieun Kang, bingung abdi teh. Tong bingung, tong sieun.
anu geus mah nya geus we. Nasib anu tumiba tarima ku kasabaran. Anu nasibna kitu teh lain maneh wae ujang. Tapi uing oge teu beda jeung kitu. Apan tepi ka ayeuna indung bapa uing oge can kapanggih ye. Gara-gara diruksak ku si Jalil. Saha Jalil teh Kang? Ahmad curinghak heraneun. Dicaritakeun oge da moal nyaho atuh sabab zaman baheula, zaman uing di lembur keneh, ayeuna mah sing tenang we lah. Kari mikiran kumaha carana neangan indung maneh, Ahmad. Da bapa mah geus puguh kari jenatna tah. Akang kersa mantuan? Nepi ka jucungna ku uing rek dibantuan, Mad. Hatur nuhun Kang, hatur nuhun. Kan bae tong sieun. Uing moal waka ka mana-mana satungtung lalakon maneh can beres. Tapi lamun hayang ditulungan ku uing, maneh kudu nurut ka uing. Pasti nurut Kang. Pak Kuwu, di mana kuburan bapana si Ahmad teh? Di astana, Jang. Ya heueuh di astana atuh, uing ge nyaho. Moalnya di balong, tapi astanana astana anu mana di mana? Tuduhkeun sing bener. Ceuk si Toleng bari melong. Mang daek nganteur Jang. Tapi ulah ayeuna ke tenang. Urang tuang heula. Ulah waka ka mana-mana. Sok reureuh heula. Toh nya, uing mah semah bakal ngahesekeun nu boga imah. Sawios Pak Uwu, ulah kerah kerih teuing. Teu kudu ngadadak ngarih, teu kedah nyangu. Ngaliwet we meh tere. Ku sabana nyerengeh terus cengkat sarta ngaleos ka pawon. Ahmad ngahuleng keneh bae. Dikuat-kuat oge teu burung we ngageremet. Sabab ti gunung keneh hayang geura tepung jeung nu jadi bapa. Ari bieu bet ngadenge bejak kitu atuh matak sedih. Ulah ngahuleng wae, Jang. Cicing lanan, ulah loba pikiran. Ayeuna mah usumna bajoang. Aya 2 pancen maneh teh. 2 nana berat, Mad. Kahiji neangan indung, kadua maluruh anu jahat, anu geus kumawani mateni ka bapa maneh. Ngan teu kudu susah. Moal salah anu jahatna aya di imah maneh, kari maluruh. Nya Kang, ngan teu nyangka horeng bapa teh nepi ka maotna. Doakeun nu geus maot mah, Mad. Ulah dipikiran wae. Ari nasib emak kumaha nya Kang? Moga-moga salamet deui. Keun da aya aki tunggu apan. Sugan we ku aki tunggu ditulungan. Uing oge ku hayang tepung ya. Kumaha rupana aki tunggu tehnya. Sabot ngobrol kitu, torojol ibu kuwu nyampeurkeun lantaran di bejaan aya Ahmad teh mani ngorejat. Terus muru ka hareup nepungan Ahmad ngabagiakeun bari cari nafkah. Geus kitu mah terus ka pawon deui. Gesat-gesut nyieun deungeun sangu da ari sangu mah geus sayagi. Saterusna ku sabana jeung semahna teh ngarobrol ngimeutan anu can jelas ngeunaan sawah, balong jeung harta sejena dicaritakeun kabeh. Ahmad taletenaker nananyakeun urusan imah anu ditinggalkeun ku manehna. Ayeuna ku si Toleng kanyahoan yen Ahmad teh tetela anak anu beunghar tapi diancam bahaya.
Saha kira-kirana anu jadi dalangna teh Pakuwu? Can aya anu terang Jang Toleng. Pokona mah tisaprak den Udawa pupus eta imah geuman alah batan bareto. Malah masuk loba sora aneh, loba kajadian anu teu kaharti ku akal. Rahayat di dieu sarieun eueuh nu wani deukeut Jang. Jadi penasaran uing mah yeuh. Hayang nyaho. Nah saha anu garelona? Tapi can nepi kana waktuna yeuh. Lamun can nepi kana waktuna, naon heula anu kudu dipigawe ku urang, Kang? Neangan inung heula mad. Keun urusan musuh mah da moal kamana-mana. Anu penting mah teangan heula indung maneh. Kumaha akang we? Heeh, ngan ulah lila-lila di dieu bahaya euy. Urang init deui geus jarah kakuburan bapa mah. Nya, teu kungsi lila, ibu kuwu ngabejaan yen sangu geus sadia. Atuh gancang dalahar, manis segut disuguhan teh da memang keur lapar. Kuwu sabana bungaheun pisan kaanyangan ku Ahmad teh. Ngan hanjakal sareng sena dahar teh henteu bisa laluasa ngobrol, ari sabab nurutkeun pirasat si Toleng, cicing di dinya mah bahaya pisan. Atuh terus ngajak jarah heula ka kuburan Udawa. Geus kitu nuluykeun deui perjalanan, malah mah teu kungsi balik deui ka imah, langsung papisah di deukeut astana. Harita keneh si Toleng jeung Ahmad geus aya di perjalanan, laleumpang kalayan tenang. Barang nepi ka hiji tempat, gok tepung jeung balad sabda anu keur kapapancenan maluruh mariah tea. Reg sarerea eureun silih pelong bari ngadu pangabaran. Mitra sadaya, kanggo dinten ieu cekapkeun sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Kumaha ketak sabda sanggeus tepung jeung si Toleng katut Ahmad, antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-43. Sakitu anu kapihatur, permios, jag.